diganti ku brai-brai. Bosen brai-brai diganti ku cut-cut. Bosen cut-cut diganti ku cutdal. Handakna mecut, luhurna budal. Pakaian Islam dianggap pakaian ketinggalan zaman. Coba kalau ada anak muda di kampung Angsana pakai pakaian kos Rasulullah, pakai jubah, pakai sorban, pakai saudang, pegang Quran, karena keluar di imahna cak tetangga tuh pemburu hantu. Pakaian Islamna dianggap pemburu hantu. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Iya, pan umat Islam kuari mengulang tahunkan saja sudah menjadi tradisi. Betul apa tidak? Budak umur 1 tahun dijengkeun kue bolu hiji tanceban lilin hiji, budakna bari ngalagu. Lilin kecil menyala di sini, kuredupan kembali lagi. Indungna di dapur apok-apokan, panjang umurnya, panjang umurnya. Bapakna balik di sawah cak bapakna. Potong kue, potong kue. Teteh nana lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Eta baturna balik keluar di imah barorotak kabeh. Budak umur 10 tahun dijieunkeun kue bolu hiji tanceban lilin 10. Ini di lembur singkuring umuran 80 tahun aya di pangulang tahun ke ngomong ka incuna dijieunkeun kue bolu hiji tanceban umur 80 ditiupan hiji-hiji seep napasna paeh hari kabeh. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Ibu mah yang tradisi-tradisi aja lah. Yang menjadi biasa-biasa saja. Bu, ke pengajian Nusa Tander bae lah. Gimana ngaji kongkorong datang ke bujang. Kita kuat ngomong teh dulu cenah pamajikan RT. Dulu bohong dirantai. Longon dirantai. Suku dirantai. Oh cek aing anak monyet lupa sebenarnya. Ya Allah, balik datang ka imah ambak-ambakan ka salakina hayang rantai. Cek salakina ka kula mah ngaji deui isu. Udah tuh buat semua marake rantai kan. Aisyah yang rantai mah gampang, hayu tuh ka stasiun Tejo aya rantai kareta. Ibu ngaji urang standar banget. Betul. Ke pengajian sing khusyuk, upingkeun ka pengajian. Ulah sampai di pengajian Ustaz mah nerangkeun ieu mah cacah. Aya nu kitu aya? Datang ka imah ditanya ku salakina wit, Sarwiti. Aisyah tadi ngaji menang naon? Nyaho teh kali ngiji aja. Cenah aya rukun Islam aya sabra atuh baheula mah cenah aya 5. Ali wa sahbihi ajma'in. Ya Muhammad ya habibi. Salli wa sallim alaihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa jawab salam didoakeun sing ka Mekah. Bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Balik di Mekah sing kajararieun imah megah. Kabeli mobil mewah. Aya kene sesapa simpen urang mah jeung modal deui nikah. Teteh nek amin terjadi kunaon. Ibu daek di madu diracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ladies and gentlemen, audience community, hope very happy good night. Ini mah mau ngerti amal. Ngerti tema sarwa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi
abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi minas samawatil ula linuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumid dzikra amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Bismillahirrahmanirrahim wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna wa kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan julusu sya'atan indal ulama ahabbu ilallah min ibadati al-fisanah wa qala fi kitabi khulasah wa khabaral mahsuri qadim abada wa malana ila tiba'u ahmada. Sadaqallahul aliyyul adzim wa sadaqar rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin yang mulia, segenap para alimil ulama, para asyatid, para kiai, para hujat, hapunten tetiasa diwincik hiji per hiji dibilang saurang-saurang. Mudah-mudahan para guru sadayana senantiasa dipanjangkan umur kalawan umur anu barokah. Amin. Aparat setempat, pejabat yang terhormat, wabil khusus Bapak Kersana, Bapak RT, Bapak RW beserta Bapak Kepala Desa dan jajarannya, anu sangat kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qori kita yang telah melantunkan suara emasnya, sohib saya anu sakitu sangat merdukna, bahkan sawerana ge luar biasa. PAKB tante ya sawerana ya Qori. Mudah-mudahan Qori kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Muratibil acara, pemindah waktu, penggeser roda acara, master of ceremony, garis miring protokol. Sabab lalaki mun awewe di ngarana pratokil. Sangat kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para penitia penyelenggara hari besar Islam Isra wal Mi'raj yang diperkarsai oleh para pemuda dan segenap para penitia yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga dan pikiran nepi ka artos jadi dandos, duit jadi buncit, uang darang inang kebo digorok bedi lekek hayam dibeberi manila diudang-udang beunang mah teu. Tenda
beda disewa sound system, disewa panggung, dijieun kiai diundang nu hadir di ararajakan nepi ka kembang batur para ridah ka dieu nyaho sia menang minjem ieu teh. Mudah-mudahan segala jerih payah panitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Khususil khusus grup Hadroh, di mana ya TA grup Hadroh? Grup Hadroh dari Regensi, anak muda-muda masih pada ganteng. Kita doakan beliau panjang umur sehingga nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh, amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, rangga, duda, ayah, kabe ayah, para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, asyhadakumullah, anu dikokojuan ku para penitia, sapu tangan dalam celana, tepuk tangannya mana para pemuda ya, ini anu tepuk tangan. Mudah-mudahan para pemuda kampung Angsana selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak rahimakumullah, ieu kuring suarana andap lalaunan bae rada tengenah awak. Tadi oge diperiksa ka dokter, cak dokter cenah gangguan darah. Kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah, lamun kaparawan darah muda ieu teh. Tapi lamun kan ini mah angger bae demam berdarah. Ini malototan deuleu teh. Cak ini goblok teh kiai. Lamun deukeut poe baledog ku sendal. Dinamna mobil nahan cokot poe berkat mah. Mantak wayana eta Pak RT Endru ulah hiji berkatna bisi dicokot ku nini. Ibu, saya paling semangat ketika dakwah dan ceramah di mana-mana pengajian saat ini sedang didomisili dan sedang didominasi oleh bapak perempuan, betul apa tidak? Yang paling banyak pengajian kuari awewe ini nomor majat tadarekeun ngaji bener tuh. Oh sok ditanya ke kuring teh kunaon teu ngaji. Ustad, bus boga anak leutik begararati doana be anak gede mah daek ngaji. Anakna gede saeutik beureuh di bae. Sok aya panini teu daek ngaji mah kunaon teu daek ngaji. Bungkus mama aneh be ustad. Aneh kunaon mah? Mama asal giliran pengajian besok men. Aya ini sok men di aya. Aya. Atau teplok pakai semen haba kan itu. Ustad mama lain teu hayang ngaji, lamun ka pangajian mama lila teuing nyeri awak ustad. Ma dengekeun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang diperintahkan oleh Islam, yang dianjurkan oleh Islam, semuanya yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Lamun emak ke pengajian sok jadi awak, tidak ada ustad dan kiai yang melarang ke pengajian mawan tukang urut. Batur ngaji kemana diurut. Ustad mama lain ku pedah nyeri awak bae mun ngaji teh sok tunduk. Mak, lamun ngaji sok tunduk, tidak ada ustad dan kiai melarang ke pengajian sabelah ngajingjing termos, sabelah ngajingjing kopi. Ngopi di majlis taklim. Ustad, mama geus ngopi ge tunduk bae. Mak, lamun ngopi geus tunduk bae, kopina tong diuyup parudukeun kana mata. Ustad mama kopi diparulukeun kana mata ge angger wae tunduk. Ma, lamun kopi diparulukeun kana mata angger bae tunduk, bukakeun tutup termos parulukeun. Caina. Malotok cenah ustad, lain malotok, malodok kulit. Hosok karenak kuring. Tadi nini teh paeh teh ngaji. Pan santri mah tadi mana-mana karasa pula. Teka denge kanu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bedak cair ya kadang cair. Babaturana keur haes udah udang dia udang aya nu paeh. Didegekeun ku manehna horeg makolotna nu paeh.
ngaji ngenaheun boga amal soleh. You understand? Ya, kenalkan papa is jauh. Ngenaheun boga amal soleh. Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kudu nama ku tukang salon lamun pernah ngaji Quran di berang eho. Jadi supaya kadang enak rada genahan lamun kuring ngagorokeun Pak RT anu aya ujungan bener teh lamun ngagorokeun Pak RW ujungna balik deh coba di ehwan wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Panjangan bisa ngajawab Allah mah amun panjang semakin banyak pahala dari Allah. Terus lamun hayang loba pahala ngajawab Allah nasi. Jadi lamun dengan kula can datang ka dieu kula wakareun. Sakali deui nu tengah jawab didoakeun balik dia bisul 600. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba hitung penitia sabaran ini lumayan. Mending boga penyakit sesak napas balik di dieu teh. Bo. Orang yang beramal soleh di alam dunia kelak nanti ketika meninggal dunia asup ke alam barzakh dibaturan ku amal soleh. Alhamdulillah. Lamun tesarwiti rajin maca Al-Quran di alam barjana dibaturan ku Al-Quran tewiti ayat tesarwiti ayat teh kokom ayat teh titin teh ida teh leha teh engkong teh cuju pan ararayakan ini dia bilang di abdi mah geus pararae eta. Lamun di alam dunia orang rajin membaca Al-Quran ketika meninggal dunia ada di alam barzakh dibaturan ku Al-Quran. Rajin maca Yasin engke maot tak ibu bahan dibaturan ku Mang Yasin. Aya Mang Yasin. Lamun orang ke di alam dunia rajin maca surat Ar-Rahman di kuburan nage di baturan ku Mang Rohman. Aya Mang Rohman. Baturan ini Mang Rohman dah. Ibu, Bu, rajin membaca Al-Quran, rajin berselawat, rajin membaca surat Yasin, Tabarak, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Imran, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-An'am, semua yang kita baca di alam dunia kelak di akhirat akan menjadi teman kita. Bahkan kurang maut nage maut ibarat bees kos papanganten. Ulah popolotot gitu ke. Aing masih ada jelema malotot sungguh calangap napasan. Bu, cak Mang Santri lamun maut mawa amal anu hade eta ibarat sare nage kos sare papanganten. Masya Allah.
pan panganten masuk agel bener deh panganten lamun diciwit ku salakina kajenteng genteng teu ngampek malah caca dailan ubit agi ciwit deui maksudna pan kitu meureunan betul asup ka jero kamar pamajik salakina hareudak dibukaan kancing jeung bajuna ku pamajikanna begitu dibukaan bajuna eta kancingna murak cak pamajikanna encing cot salakina ngaheuleuh naon encing cot horeng kancing lesak ai salakina teu eleh cak salakina neng na acuna amak pamajikanna ngaleuheung naon ka na acuna amak neuk di kasur apa di sama pangit jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong keur anyar keneh panganten gandong digandong ku salakina bebeutkeun na kamar hayang nyahona urang teh kuari geus reuyak anak minta digandong ka salakina pak gandong atuh kira-kira digandong moal digandong anu bebeutkeun harita keneh kolot Masya Allah bo indah jelema nu boga amal di alam dunia mautna dibaturan ku amal-amal soleh insyaallah bahkan bukan hanya di alam barzah bukan hanya di alam makbarah bukan hanya di kuburan nanti di akhirat almar'u ma'a man ahabba orang-orang tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah diidolakan di alam dunia sholat encan mang takbir betul santri santri itu luar biasa betul apa tidak mantap pula sok kita sholat ke budak santri mang imam ku lagi mantan duduk ya lamun dihitung 750 ya baris ya urang ka santri mah takdik lamun eueuh santri ieu alam dunia geus kiamat betul apa tidak mantap pula mah percaya ka santri kuari mah rajin tengah puting kilok sare santri kuari puting tara sare bener tuh mang wow waktu menghafalkan mana MF tapi berengkah santri mah coba ibu sok udang ti puting tara jawab sing tarik ibu sok udang ti puting tara nek naon hade bae daripada di kamar HS hangser teu pararogo maaf Pak kadang-kadang ini mah lamun balik pengajian kamar mandi jauh kene sising satu di dieu ayo ngaku sia eta salakina mah keur kieu be cangok yang harupeun TV salakina balik ngaji balik geus kieu be sising satu ini pan beak salakina dihitung tak siapa punah kakak kayak ngaji geus kahitu tanah yang debe geus kuat jasa jika kakak teu kuat ulah dibeugeuteuan aing teh datang ke kamar mandi posok kieu aya tungtungan pan naon eta witi eta cenah baru betus teh atuh hayang kieu ge ulah dipantok hareup nyingsan teuing mak euy mak atuh hayang pipis ge ulah nyingsan teuing di hareupeun lawang pantok budak ngora teu beukieun ge aki-aki mana lekos kitu cak aki-aki buset mantep juga bro eta titi ngagakak bae deui lanjut almar'u ma'a man ahabba orang-orang yang pernah mengidolakan seseorang ketika di alam dunia maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah kita idolakan urang mika deudeuh mika nyaah ka para kiai-kiai urang maka urang ka di akhirat dikumpulkeun jeung para ulamanya Allah hidup santri paeh mah mulai di dieu hei ibu
kurang resep ka kiai, resep ka ajengan, engke di akhirat dikumpulkeun jeung ajengan. Ya Rabbal. Bahkan diberi gambaran oleh Rasulullah, julusu sa'atan indal ulama ahabbu ilallah min ibadati alfisana. Barang siapa seseorang daek cicing jeung kiai sajan ku Gusti Allah leuwih dipika cinta tinimbang ibadah sunah 1000 tahun. Mun rajin daek diuk jeung kiai. Kan lamun diuk jeung kiai ulah sok dusun. Ieu mah diuk jeung kiai pimpin kiai ditumpahkan. Ajupan kiai mah tara loba mau kajenting pegal ditahan. Aya nu kos kitu diuk jeung kiai. Nanya ka kiai, kiai cenah boga korek gas, boga cenah kiai. Rokona sekalian kiai. Cek kiai sirup we di kantong aing. Sopan urang ka. Mun bisa mah bager tadi cak guru. Ka kiai bager, apalagi ka guru ada pura gaji, ibu matas panen menang 10 karung, bikeun ka kiai 9 karung. Bikeun. Kayak cepet ngajina. Maji amil kakarak bismillahirrahmanirrahim. Lamana lawa mila pindah minatu amilin. Langsung beres. Wallahu a'lam bishawab. Balik ke ngaji-ngaji deui. Ya Allah ya Rabbi. Letik manggar kitu ya mah. Masya Allah. Bo. Ustaz di dia macan geus teu nyawa. Salaki kula gararawe. Lamun salaki urang gawe gajihan menang 3 juta. Bikeun ka kiai 2.990.000. Ieu tereh kage. Tereh. Oh kabangkrut. Almar'u ma'aman ahabba. Orang-orang yang pernah diidolakan di alam dunia, maka kelak nanti kita akan bahkan dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah diidolakan. Insya Teteh mengidolakan artis yang namanya Ayu Ting Ting atau dikumpulkan di akhirat yang Ayu Ting Ting. Cak Ayu Ting Ting maju menang surga. Pertengahan jalan Ayu Ting Ting pohoan jalana sebab diberi alamat palsu. Ulah gagal apa kita. Ieu mah malotot bena TV kieu. Salaki kuat tadi urusan. Woi. Pak. Mana itu bapak-bapak ya? Pak. Maka kehidupan yang ada di rumah kita tegas terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, seluruh keluarga yang ada di rumah kita. Kita seorang suami maka harus tegas di kehadapan rumah tangga kita. Anak jeung pamajikan leuleuh dipikir cari kanan kurang. Pareuman tipi, teu pareuman bantingkeun wae. Kudu kitu. Cek pamajikan naon dibantingkeun kan eta tipi can lunas tah ieu masalahna. Leh kurang ku awewe hebat jasa awewe mah. Gagah awewe mah. Awewe itu Pak nu mantak bangga sanajan kumisna nampolet sagede ka pager kabupaten. Awewe mah eleh hebat awewe sebab bisa ngahirupkeun nu paeh eta tong sakitu. Ya Allah ya Rabbi. Bo almar'u ma'aman ahabba. Kita kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah kita cintai. Insya ibu resep ke artis India ka Sahrul Khan dikumpulkan jeung Sahrul Khan nangguan kieu di hareupeun lawang pantun cak Sahrul Khan cia cale manitale hamajale majale rata per majale januna sakit cia cale keprok tangan atuh. Masya Allah dibaturan ku Sahrul Khan. Naudzubillahi min. Boleh kita lihat hiburan sementara, kenapa melampiaskan diri kita, tetapi jangan lupa kita punya kewajiban. Apa itu kewajiban kita? Pertama, menghormati seorang suami, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan suami, beribadah kepada Allah. Insya maghrib bedug maghrib mulai ditabe
anak jorogeun ka pangajian. Ngaji cek, ngaji cek, ngaji. Gitu. Ulah luk-lukan di dieu. Ibu-ibu malah mau pelabang ngaji pokoknya. Benernya Bang. Tapi ngobrol mah terus sih babaturan. Aya nu gitu aya. Aya bae di dieu mah nya kumplit. Bo. Beduk mulai geus ditabeh salat maghrib anak anu keur ulit carekanana. Anak nu keur lompatan hayangkeun. Anak anu keur main bola gorokeun. Wayah maghrib sok baheula urang bahasa ka budak anak urang, anak parawan urang keluar maghrib dicarekanana. Bener tuh. Neng, pamalik. Sia keluar maghrib bisin dirauk kelong. Eta budak sararieun baheula mah ku kelong, ayeuna mah lain kelongna diudak-udak. Ya eta kelongna mawa motor Mio, kelongna mawa motor Beat Satria F Ninja Kawasaki. Betul. Masya Allah baheula mah karak ngomong pamalik sieuna. Ayeuna anak orang, ayeuna putra-putri kita, hei perempuankah ada kita, laki-laki tah ada kita, maka perlu ketika maghrib datang beduk ditabuh. Aku udah dipiheulaan. Anak surung tuh. Kasih, aji. Kamana mah majelis taklim mana mah tuh. Manceng mah sieun. Emang kiai sok leureuy. Tuturkeun ku urang tungtung. Ulah pilih kasih ge ai ka PAUD jeung ka TK dianterkeun ai ka pangajian sabodo kolor. Aya nu kitu aya. Tuntun anak urang. Bikin ka kiai amsokkeun ka guru urang. Kiai ieu anak kula. Ngaranna si Toni. Eta mah terserah kiai. Ndek dicet hidung, cet beureum, cet koneng, cet coklat. Kumaha kiai? Cak kiai nak berikan ke cat aing ngecat anak siap bikin ke orang ulah pilih kasih kapapun mah ke orang umuran 4 tahun 5 tahun dianter KTK mah umuran 6 tahun 7 tahun dianter tapi orang ke pengajian ibu Masya Allah melihat sebelah mata betul Masya Allah karunya ibu bu urang cacalangapan nek maot saha nu macakeun Quran budak santri lamun aya duitan kula ge di tas sulin haji saeuh amplopan nek maot urang saha nu nulungan betul cekak kira aku anak dengan bapak undang manek maot cek mana bohong corona tapi kurang boga anak lu bisa baca Al-Quran, anak kurang bisa baca Yasin, anak kurang bisa baca Tabarok, anak kurang bisa baca Waqiah, bisa baca Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain sebagainya. Masya Allah kebungahan orang tua bukan hanya sekedar itu. Kerja calangapan dibacakan Yasin ku anak lu. Bari sedih. Yasin. Atau tak bisa terus nggak gitu-gitu nah. Masya Allah, ibu, kita harus bangga punya anak. Kita harus untung punya anak. Apalagi anaknya mampu membaca Al-Quran. Apalagi anaknya rajin ngaji. Apalagi anaknya rajin ibadah. Apalagi anaknya rajin sholat. Maka keuntungan bagi orang tua bukan hanya di alam dunia. Di akhirat kurang untung. Boga anak lu bisa baca Al-Quran. Boga untung. Boga anak lu bisa ngaji. Untung kurang boga anak-anak. Apalagi menjadi anak-anak yang soleh, insya Masya Allah mangkada kudu daek kasan tuh cak mang santri ge kudu daek kasan ibu teboga cenah anak santri atau bulung minantu santri
nganteangan santrina anu meujeuna ulah asal peci nyongcrok. Peci nyongcrok sampai dipilih giliran kita imam suring-surung jeung mitohan. Ujang bae cenah abah bae ujang bae cenah dilepaskeun ku mitohan oh geledak kieu we. Ibu, Bu, teangan. Nu keuna bisa maca Al-Qur'an, nu keuna bisa maca Yas, anu keuna bisa maca Tabar, nu keuna bisa maca Waqi. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Bu, orang boga anak bisa baca Al-Quran dekat dengan musola, anak urang nu jadi imam, aki-aki tarik betul ulah kenang imaman angel. Anu ngoreng aya aki-aki maaf bahnya maaf. Aki-aki nek imaman tarik bah mundur bah. Abah mah geus kolot. Pan angel imaman tarawih aki-aki. Zona dandarawe rokata ini cak budak pamuda lah ada karok ayat ayan di bawah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim cak budak pamuda dak balik buat jadi imam tarawih yang muda yang sedang tuh pantaran RTH tuh sedang mandele lamun jadi imam budak norak deuleu panumpang aya aki-aki eueuh. Ieu mah aya aki-aki jeung nini imam. Fatihah di sana paskeun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cak budak. Men. Di deuleu manehna mah diuk bae, Pak. Nyuruh imam doa. Allahu Akbar. Allah. Beres tarawih aki-aki pararisa. Digotong ku pamuda asupkeun ka bedug. Cak aki-aki goblok si aing diperkosa. Na'udzubillahi min. Kenapa saya anjurkan kita pilih santri? Itu carilah anak-anak dan bantu kita yang soleha. Biar kita senang nanti di akhirat, di alam dunia malah sakedeung. Betul? Bu. Di alam dunia mah sakedeung anu lila mah, di akhirat di alam barzah hanya sekedar mampir, pakuburan hanya sekedar mampir, nu abadil abad mah di akhirat Pak RT. Di alam dunia mah jalmi anu panglilaan palanggi genap 70 tahun atau 80 tahun dipundut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diasupkeun ka liang lahat, diasupkeun ka barzah anu lilama di alam akhirat, di barzah mah di alam kubur mah ibu tempat pamampiran doang. Bu aya hiji jelema ditanya tukang magahan ngaji ditanya ku malaikat mungkar nakir. Eta malaikat mungkar jeung nakir pas ini cak malaikat mungkar kir aya naon kar kir coba tanya eta jelema paeh kakarak tangis kebab pan sama kitu kar eta pugus kieu kir hayu coba tanya begitu ditanya lantaran rajin mengajarkan ngaji terhadap anak-anak muda, rajin mengaji, rajin mengajarkan ilmu terhadap anak-anak kita, ditanya ku malaikat mungkar nakir, man rabbuka, apa jawab mereka? Ana muallimun nas. Saya sering mengajarkan terhadap anak-anak muda, bermanfaat, bahkan kuari sok sering di musola, di majlis taklim, mararikra, maca surat Yasin, maca surat Tabarok dan lain sebagainya, bermanfaat untuk manusia. Alhamdulillah, Masya Allah singenah Mang Santri, mun subuh coba Mang Santri tangginas, ulah aki-aki deui. Neanganlah anak-anak muda, Masya Allah tampil anak muda, Insya Allah menjadi anak muda yang menegakkan agama, yang menegakkan negara, menjadi pejuang bangsa sampai akhir ini hayat alam dunia. Amin ya robbal Bu, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
ibu ikhlas tante, ridho tante, papatungan tante, ieu pan kikianan kita cukup 1 juta 2 juta karek. Betul-betul. Geus puguh jeung kiai mubalik mah disampihan dipisahkeun 3,5 juta. Geus dipisah-pisah. Ieu pan kokos kieu. Maaf, kadang-kadang aya nu mere, kadang-kadang henteu. Betul-betul. Eta nu sok loba omong jelema nu tilok mere. Masya Allah, Pak ieu karek panitia kadang-kadang keluar daerah mentaan jeung Isra Mi'raj. Kadang-kadang aya nu mere, aya nu henteu, aya nu bageun, aya nu sopan. Panitia mah hade sopan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana cek? Di angsana. Naon ka dieu? Nuk mentaan jeung Isra Mi'raj. Ajo, saeridona saikhlas ta dengekeun ku dianya. Isra Mi'raj di lemur sia, di musola sia, KRT-an sia. Aisyah dan naon minta ka dieu. Tah, lamun bisa aya ngomong kitu, cak aing lawan-lawan. Bila perlu cekek ta jelema. Benar, kula Isra Mi'raj di lemur kula, di musola kula, KRT-an kula, ngan pangrasa kula Nabi Mamang Nabi kula, Nabi Mamang. Lamun kula jeung Mamang Nabi beda, najis kula kudu minta ka dieu. Ayeuna Mamang nak mere moal, teu mere dicekek ku kulanya. Oh, jigana penitiana darah tinggi ya, be. Ya Allah. Masya Allah, Bo. Awas. Jangan hanya setiap tahun Isra wa Mi'raj kita laksanakan, Maulid pun kita laksanakan, tetapi intisari daripada pengajian ini kadang-kadang kurang tadi ambil. Betul? Betul. Apa yang pertama pendapatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra wa Mi'raj? Salat. Salat. Kenapa kita diperintahkan salat? Salat ini adalah alat penghubung antara orang jeung Gusti Allah. Salat itu pun bentuk pengabdiannya kita kepada Allah. Orang sok dibaca, Qul inna salati wa nusuki wa mamati. Kakuping ibu, salat nasi musuh. Dimulai takbir Allahu Akbar. Ngan salat urang mah khusuna lebah takbir doang ka ditu nama darutut motor. Saha eta dah? Pinantu aing lain. Aya nu kitu aya. Keur salat bisa ngitung kalapa. Keur salat. Beres ngalawudu salat dohor, Assalamualaikum, cek tukang kalapa. Waalaikumsalam, mak. Kalapa nak dijual hendak ala be sorangan mama nak salat. Tukang kalapa naik ka luhur mana mah salat Allahu Akbar. Tukang kalapa ngaragakeun kalapa hiji. Bluk hiji cenah. Beres salat ceng menang sabaraha kalapa ngan 10 mak les ya ku aing ka itu menang 11. Salat kurang. Betul. Ibadah orang ibu. Orang menghormati suami, ibadah kita laksanakan, menjaga kehormatan seorang suami, maka pintu surga akan terbuka untuk perempuan. Amin. Ya Robbal. Yang penting ibu hayang ke surga mah babarina. Nah hormat kan jadi salaki. Potongan. Hormat jadi salaki balik di mamana pangheulaan cepeng kurang pananganna cium. Komo balik di Jakarta motor kakarak datang. Deuleu kurang di kaca. Salaki aing gegeraan sawadak. Bet sawadak. Coba heula mah sawadak kurang. Naon karege wadak kurang mah karena pipa ori mah ganti paralon karege. Suami kita datang dari kota, papag panangana, cium panangana, deuleu kantongna moal duit henteu. Ya kitu ieu awewe mah. Dengekeun sarwiti. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang di. Ya, nu sok nandangan salaki ya. Bo. Hormat ka salaki ai hayang ka surga.
Aya salaki cak kurang puntennya. Sok tadi lo. Oh emang jujur jasa. Salaki kartu kadengan di paluaran buat dilengkah pak. Salaki nama lotot cak salaki na lihat kok ngaing dia. Ayang ke surga dengan mudah, menjaga kehormatan seorang suami, rajin menghormati seorang suami, ibadah kepada Allah jangan ditinggalkan. Maka ibu ke surga nage kalbarkil khotib pas kilat nyambur. Wah mak, atau kencang teh mantap balik deh. Insya balik di dia pagelis-gelis tawarkeun ka salaki. Bedak pake. Oh, bedak cenah aci kaung. Pakai sedok. Heuy, sedok pakai. Eueuh sedok bulao tagak nyeuseuk. Lipstick pakai. Lipstick eueuh betadine oleskeun. Hei, minyak wangi pakai. Eueuh cenah ustad minyak wangi mah aya minyak duyung tapak nu paeh di nu kamari. Kocrotkeun ka dinya palis nangkep salakina maca ayat kursi. Wa ilahu billah wa la ilaha illallah rahim. Ieu pamajikan aing pakuntilanak ieu. Dan sing gelis kalau suami ada di rumah bila perlu pakai celana buntung. Pakai celana pendek depan suami halal. Meuli tuh ka pasar Cisoka anu 10.000 tilu teh. Jangan kalah sama gadis yang gak punya iman. Kenapa saya katakan gak punya iman? Gak punya malu. Cirinya manusia gak punya iman, gak punya malu. Ka pasar pakai celana buntung heureum piping mending mulus hideung pik najis. Depan kuring kadang-kadang sok nagop di harapan imah. Imah kuring kan pinggir jalan. Lagu ada aya ping-ping na ojek sagede bedug. Ai beureum aing nyaah bisin eueuh deui. Ai beunta doraka. Tung-tung nama na piping sagede bedug beureum beunta. Pan kuring pernah jadi imam sholat subuh make jubah, make sorban, make peci, make ngecekel tasbih. Acak kuring na kalampengkeun cangkeng ka jalan bari maca tasbih. Subhanallah subhanallah subhanallah. Ai jengkat-jengkat aya budak kora bari gelis make celana buntung anu jalan di hareupeun kiai dawuh kaera. Kukuring ditaros neng, ai sia riem-riem kieu geus ajol-ajolan. Pak Ustad anu kunaon mah tiba baheula salat subuh. Ai sia kunaon? Lari pagi Pak Ustad. Tahu sia lari pagi. Jantung sehat, jantung sia sehat, jantung aing kurang tolong. Ya Allah. Ibu, kita kan kehilangan identitas diri. Tahun 88 datang celana cut. Handap nama cut luhur ngagep. Bosen cut bray diganti ku bray cut. Bosen bray cut diganti ku bray bray. Bosen bray bray diganti ku cut cut. Bosen cut cut diganti ku cut dal. Handap nama cut luhurna buj. Pakaian Islam dianggap pakaian ketinggalan zaman. Coba kalau ada anak muda di kampung Angsana pakai pakaian kos Rasulullah, pakai jubah, pakai sorban, pakai saudeng, pegang Quran, karena keluar di imahna cak tatangga tuh pemburu hantu. Pakaian Islamna dianggap pemburu hantu. Naudzubillahimin. Iya pan umat Islam kuari mengulang tahunkan saja sudah menjadi tradisi. Betul apa tidak? Budak umur 1 tahun dijengkeun kueh bolu hiji tanceban lilin hiji budakna bari ngalagu. Lilin kecil menyala di sini, kuredupan kembali lagi. Indungna di dapur apok-apokan, panjang umurnya. Bapana balik di sawah cak bapana. Potong kue. Teteh ngalagu happy birthday tuyul. Happy birthday tuyul. Eta baturna balik keluar di imah barorotak kabeh. Budak umur 10 tahun dijieunkeun kue bolu hiji tanceban lilin 10. Ini di lembur singkuring umuran 80 tahun hayang dipangulang tahun ke ngomong ka incuna dijieunkeun kue bolu hiji tanceban obor 80 ditiupan hiji-hiji seep napasna paeh hari kabeh. Naudzubillahimin. Ibu mah yang tradisi aja lah. Yang menjadi biasa saja. Bu, ke pengajian Nusa Tander bae lah. Gimana ngaji kongkorong datang ke bujang.
Kita kuat ngomong teh dulu cenah pamajikan RT. Dulu bohong dirantai. Leungeun dirantai. Suku dirantai. Oh cek aing anak monyet leupas dulu. Ya Allah, balik datang ka imah ambak-ambakan ka salakina hayang rantai. Cek salakina ka ulah moal ngaji deui isu. Naon tuh kuat semua marake rantai kan. Aisyah hayang rantai mah gampang, hayu tuh ka stasiun Tejo aya rantai kareta. Ibu ngaji urang standar banget. Betul. Ke pengajian sing khusyuk, upingkeun ka pengajian. Ulah sampai di pengajian Ustaz mah nerangkeun ieu mah cacah. Aya nu kitu aya? Datang ka imah ditanya ku salakina wit, Sarwiti. Aisyah tadi ngaji menang naon? Nyaho teh ngiji ya cenah. Cenah aya rukun Islam aya sabaraha atuh baheula mah cenah aya 5. Kok kuari mah naik meureun aya 6. Bo, ngadegikeun pengajian masing khusyuk. Urang kemarin nyaritakeun tentang Nabi Allah Adam kuring Bu. Nabi Allah Adam eta jangkungna 60 km. Dadana 12 meter. Satu kali melangkah 30-40 meter. Ibu-ibu nu di hareupeun ngeluh. Batur geus bubar manehna mah ngeluh. Kuring ditanya, "Ma, ait mah kunaon ngeluh bae?" Cenah mama mikiran omongan ustaz. Omongan naon tuh? Nabi Allah Adam 60 kilometer. Bener Pak. Dadana 12 meter. Bener. Ait mah mikiran naon? Etana sagede kumaha cenah. Astagfirullah. Usuk nama. Ya Allah, pikiranna ngeres. Naudzubillahi min. Ayo kita gerakkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Ibu, Isra Mi'raj ini perjalanan Rasulullah yang amat sangat besar, yang amat sangat berat. Kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan pada saat itu? Karena pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasul mendapatkan tahun yang disebut tahun hajan, tahun kesedihan. Keluarganya, kekasihnya yang dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia, sehingga Rasulullah dibubunga Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malah sempat mampir ke Thaibah yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Anu teteh hararayang ka Mekah teh. Hayang ka Mekah hayang. Aja boga duitna. Ulah loba mah. Ngadoa ka Gusti Allah. Cerik ti peuting. Salat tahajud ti peuting. Asap. Cerik. Heuy. Peuting cerik. Cerik. Diintip ku tatanggana kunaon sia eta cerik. Isuk-isuk ditanya teh keur peuting kunaon cerik. Aing isuk meuli beasta di mana? Cari ka Gusti Allah. Orang munajat ke Gusti Allah. Kenapa? Alam dunia punya Allah, Makkah punya Allah, Madinah punya Allah, kita punya Allah. Minta kita kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Jauhkan diri kita nur dekat hati goreng, jauhkan ka batu ulah hewa bae. Akur cenah teh baki. Heuy, di mata tangga meuli kulkas. Tetangga meuli setan bokok. Naon kerge? Setan kok. Ya eta haram jaga jasa ieu wayah magrib ipin upin tolong jasa. Yupan anakna ge resepen jeung indungna, katambahan ku bapana, pan eta 11 12, 13 bapana. Ya Allah, Bo. Urang rugi hirup di alam dunia, anak teu ngaji, urang teu salat, salah kita salat. Diajak ibadah mah malototan. Kesolan. Ngaji rugi. Pak, rugi orang hidup di alam dunia. Salat henteu, ngaji henteu, aibokna mining kos kami ka. Kami mah jelema bener ngomongkeun batur kilo pasea. Minjem duit. Salat, ngaji. Tak mana pang bener lah cenah. Ya Allah. Bo. Orang masuk, tapi saya yakin, percaya 100% orang Cisoka, Angsana, Cibulu semuanya tukang ngaji. Lantaran setiap ayat pengajian di majelis taklim, ibu-ibu mah waduh turun.
lewat bae setan. Bu ngaji urang jeung indung bapak urang, ibadah urang jeung indung bapak urang. Indung bapak urang menang pahala, ibu-ibu pun mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun malam Jumat kolot urang nulis mah gagak berarti jam subuh. Saya boleh ngajak ceramah anak maehan dah. Bu, malam Jumat pandatang keluarga. Hei. Keluarga orang buka dulu ibu kermaca Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala syiratim mustanzilal ajijil. Eta ahli kubur kurang bapak kolot kurang cengge waring udah gantung si babadota bunga balik ke alam barca. Tapi lamun ditoong ku indung bapana keluarga orang yang sudah meninggal dunia, tekadenge nu zikir, tekadenge yang baca Al-Quran, yang terdengar hanya suara eta cerik kejerit maratan langit. Cak ahli kubur, Gusti ya Allah, eta si sarwiting anak kula gara cabut jawana Gusti, gara mautan. Ternyata hadirin rahimakumullah, mereka memohon munajat kepada Allah karena mereka sudah tersiksa dengan kelakuan anaknya. Ngajerit ka Gusti Allah minta ngadoakeun lain nu hadir. Tapi lamun urang sering memberikan doa lewat baca Al-Quran, lewat salat, lewat zikir, lewat tasbih, maka Allah berikan anak keluarga orang tua kita, indung urang, bapak urang, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya salat kurang laksanakan, ngaji kurang laksanakan. Ibu-ibu sok pengajian di dina poe naon? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, unggal poe mah aya pengajian ngaji mah tilok. Coba pengajian bapak-bapak paling khusyuk, pengajian bapak-bapak. Usuk bapak-bapak mah datang ke majlis taklim diuk sila nang halantu ka handap tuk. Sekali hamoy papais pihak hiji. Masya Allah, gaji orang ibu. Kenapa? Pahala yang baik, pahala yang soleh, ibadah salat itu adalah pahala yang paling pertama dipertanyakan di hadapan Gusti Allah. Orang tersalat rugi, orang tengaji rugi. Kenapa? Di alam dunia hanya sesaat, di alam dunia hanya sekejap. Abadil abad nanti kelak di akhirat. Insya kurang dikumpul-kumpul. Oi teh, mana mah cenah jeung kiai sering kumpul jeung kiai, dikumpulkeun ke jeung kiai. Teh mah sering jeung ustad dikumpulkeun jeung ustad. Teh mah sering jeung ieu dikumpulkeun jeung ieu. Masya Allah, ibu asup ka surga. Insya sanes kanggo palurah surga mah sanes kanggo Pak RT. Al jannatul lil muttaqin. Surga mah pikeun jalma nu takwa ka Gusti Allah Subhanahu. Subuh dilaksanakan, dohor teka tinggalan, asar oke sering dilaksanakan, maghrib apalagi, karena itu sholat yang sangat strategis, apalagi sholat isya. Ibu memeh kurang nyetel TV geraan salat isya heula. Gampang si Aldo Baran mah, Aldo Baran tenang lagi. Atuh nyamang jago lagi buka TV. Bu, tah memeh panon kurang ningali si TV, kurang miring salat isya heula. Bebeja beka incu, cu lamun si non tadi cek, oh si Al tah, punya rawan ieu nyaho. Lamun si Al mulai, engke mah bejaan, mah salat Allahu Akbar. Beres salat mah si Al mulai arah, mukena buka, ngan ulah poho bisi teu make nanaon. Akara geus ibadah kurang ka Gusti. Kenapa? Bisin keur sare
kurang dicabut nyawa ku Gusti Allah. Akan tetapi setelah kita beribadah, beres kurang salat, beres kurang segalanya, dicabut nyawa pun oleh Allah, maka roh kurang eta ibu roh naik ke langit kahiji, ke langit kedua, ke langit katilu, sampai tembus ke langit ketujuh. Lamun amalna bagus, tapi lamun amalna jorek, dijejak deku malaikat. Kakarak datang ke langit kahiji, cak malaikat, saya sarwiti turun siap, ban Gusti turun, ban kula tukang ngaji, siapa ngaji ge cah-cahan bae diturunkeun deui. Masya Allah. Tapi orang ibu datang ke pengajian sering mendengarkan serap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, maka insya Allah pahala terus dicatat. Mantap ulama percaya lamun ka santri mah ibu dina keterangan lamun ayah hiji nulis iku utawi eta diampihan ku Gusti Allah. Diampihan ku Gusti Allah, apalagi sering menulis kitab, oh luar biasa. Pokoknya pahala nama buana. Ibu-ibu ge sama. Ibu-ibu memberikan apa terhadap anak anu masantren, anak anu ngaji, maka diperhitungkan ku Gusti Allah satu siki beas pikeun anak urang nu keur masantren dihitung ku Gusti Allah hiji 10 saliter aya sabaraha bu. Mantap pahala luar biasa. Awewe ya. Bo. Awewe mah ngasihkan we kieu ngasihkan. Baheula urang ngasihkan naboboknya punya. Nabobokok caina ngalir eta sarua ngalucurkeun dosa leutik urang madulu. Malu. Tambah urang nyeusehan baheula bari nyeusehan kieu sikat. Bener. Pan ayeuna mah nyeusehan ngeunaheun jasa tinggal crot. Asupkeun pakaian gudu. Baheula mah ibu masyaallah bari nyeusehan kieu. Bari make sabun colek. Wajar mah sabun colek orang tai anakna dikadinya. Bari nyeusehan ibu baheula mah masyaallah mah kolot kuring beristighfar ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa wa fil lana Ae ka Banjaran ngalabelut ka Ciguha pae geto panasaran sabagelut jeung mitoha ya Rabbi bil wa fil lana kaditu ka belah wetan kadieu ka panggilingan minantu nu rada edan mitoha di tampilingan ya Rabbi bil wa fil lana salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo ya Rabbi bil daun kacang arang-rangan daun kucuk harerejo anu nganjang kaberangan ngadungkuk nangguan kejo ya Rabbi bil barisa salawatan kolot bageula mah nyeusehan seuseheun anggeus ganjaran. Ya mah daripada urang ngome dari nyeuseum ngomean salaki mamarahan ka salaki cenah dasar bapak sia gablek polok wajib kuari mere duit 10.000 sapoe atuh teu meunang ganjar komo bari nyanyi mah teu meunang ganjar bari nyeuseum nyeri teuing liang tai di bakoan leuwih nyeri deui liang tai di ragaji atuh mun teu nyeri sia liang tai di ragaji. Ya Allah, nyeusehan jadi pahala teh, jadi pahala. Masak jadi pahala, komo baheula mah tacan aya gas, make suluh, make hauk bener teu? Ditiupan urang make songsong. Hurung mah encan beungeut mah geus mehong. Ganjaranna luar biasa.
Betul betul betul. Baheula mah tacan aya Indomart, tacan aya Alfamart, orok kurang sabulan sampai 2 tahun nyusuan orok. Leres nya cara rape mantas nyeuseum, mantas nyamu jam 11 anak ceurik hayang nyusu disusuan. Anak HS indungna pipilueun HS susuna terbuka. Bapana balik, atuh cek bapana, atuh. Ya Allah ya Robbi, atuh bapana ngempeng disasar-sasar kekek dia orok teh huntuna kada diamat. Gusti ya Allah, Bo, ternyata eta amal soleh perempuan di rumah saja banyak. Padak jasad, ngepel ganjaran, ngepel ganjaran, nah hercai ganjaran, apalagi nyuguhan seorang suami. Salaki balik di masjid sholat Jumat, cak urang ka neuk kopi moal nyeri cangkeng. Kakak hayang nonton teh manis, bung bisin kencing manis. Kakak hayang nonton susu. Yes. Masya Allah, menang ganjaran. Tengah puting salaki Noel, wait, sarwiti. Udah sok ngomong ki, cara rape. Eta salaki moal bisa HS kuku pakai. Wow, cek aing moal eta. Kadapur deui kahareup deui. Gelas pinuh ku tai kopi. Asbak pinuh ku bontot. Isuk-isuk teu bisa HS gara-gara papais beuy eta. Ulah sok itu selama kita masih suci, selama kita masih bersih, tidak boleh menolak keinginan suami walaupun di siang bolong. Kenapa? Karena suami butuh kepada yang bolong-bolong. Bo, nyeseh ganjaran, urusan anak ganjaran, insya ambil intisari peringatan Isra wal Mi'raj ini. Pertama ibadah kepada Allah, meraksa dan menjaga kehidupan dalam keluarga, menjaga anak, menjaga seorang suami, menjaga harta martabat seorang suami, maka pintu surga yang 8 akan terbuka buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Amin ya robbal hadirin hadirat rahimakumullah yang telah hadir daripada kesempatan pembicaraan saya kali ini. Yuk kuring rek ngajak ka ibu-ibu ibadah sing getol ayeuna alam dunia geus deket ka hareup jauh ka tukang. Bo alam dunia geus deket ka hareup jauh. Kenapa seperti demikian? Anak lamun dititah ku ari mah ngalawan. Benar teh? Betul apa tidak? Ceng kaditu lah mabae. Aya anak nu kitu aya. Tukerkeun jeung minyak sayur. Bo ngadoa urang ka Gusti Allah hayang boga anak anu soleh. Menta ka Gusti Allah, memeh menta ngadoa ka Gusti Allah maca salawat heula. Saha jalma nu ti heula maca salawat memeh doa, maka doana bahan dikabul ku Gusti Allah. Ya robbal, bahkan dina hiji keterangan upami telefat dina kitab Duratun Nasihin Mang Santri, lamun urang rajin maca salawat sapoe 100 Gusti Allah bahan dikabul permohonana 30 pikeun di alam dunia, 70 jeung di akhirat. Hei maca salat burang bareng-bareng. Salatullah salam cek siap goreng jasa suara nang goreng bareng aja emak salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin iya sadaya jamaah mugi doa ngadi ijabah aminan. Iya sadaya jamaah mugi doana diijabah tiasa angkat ka Baitullah ka Makkah sareng Madinah salatullah ala Toha
Salatullah salam ala yasin. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tua, yang muda, anu sedang, budak sadayana ya Allah, berikan mereka kesenangan alam dunia, berikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, berikan mereka rizki yang halal dan barokah. Ya Allah, percepat hamba-hambamu ya Allah untuk berangkat ke tanah suci. Berikan ya Allah umat-umatku khususnya kampung Angsana ketika meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya Rabbal, terlahir doa untuk para penitia yang telah berjuang berjibaku dari awal sampai akhir perjuangannya. Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya Allah lipat gandakan. Dan ini adalah suatu kesempatan catatan yang terbaik di hadapan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu. Barang siapa yang mengagungkan Rasul lewat peringatan Maulid, lewat peringatan Isra wal Mi'raj, sering berbanyak membaca sholawat, yakin nanti di surga berserta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Yadkhulul jannata kullu ummati yadkhulunal jannata, seluruh umatku akan aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur lantera lampu lantera dibelem di parapatan, hampura abdi hampura bilih aya kalepatan. Dari Banten menuju Kudus, pulangnya naik mobil, hapunten ka panitia bisin aya kardus pangasup ke heula ka jero mobil. Jalan-jalan ke Jakarta, di Jakarta meuli hurang saya nitip sama panitia, kalau bisa 3,5 juta jangan sampai kurang. Sakitu bae ibu bilih bisi aya cariosan sim kuring anu ngabentur kana tuur ngabelenterang kana tarang arorojo kana liang orok, hampura anu katedak hudua sofa wada makadar. Billahi taufik wa binhul hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.